Kamari ngebahas kamari teh jumlah mufidah. Ayeuna halaman 13. Aya ajzaul jumlati. Ajzaul jumlati. Ajzaul jumlati teh nyaeta babagian jumlah. Ajzau babagian atau bagian-bagian. Jumlati tina jumlah. Alam silatu contoh. Misal Raqiba Ibrahimu al-hisana. Raqiba naon raqiba? Aya nu hafal? Raqiba tumpak. Raqiba fi'il madi geus tumpak. Saha? Ibrahim al-hisana tumpak naon? Hison? Tumpak naon biasa? Hah? Tumpak naon? Hah? Kuda, memangnya hison teh kuda. Ya bisa wae teh kuda ge ngan biasana kan kuda. Emang hison teh kuda, al hisona tumpak kana kuda. Dua Yudaibu ngulinkeun. Saha? Ismail al-qitto kana ucing. Qitto. Jadi Ismail ngulin ucing. Tilu Yahsudu teh manen. Saha? Al-falahu. Naon falahu teh saha? Petani. Jalma anu tani falah teh. Petani. Al-qomha kana qomha teh gandum. Naon atuh gandum teh di urang? Gitu. Nya. Kade bisi beda. Kue mah geus jadina atuh kue mah. Gandum ya mah gandum. Gandum. Nya gandum sok dijieun kue. Nice. Lanjut. Nomor 4. Ta'kulu. Ta'kulu naon? Nuang. Saha? Asyatu kuduna teh domba. Fulan kana kacang. Wasairon jeung tipung.
Nomor 5, sami'tu kuring nguping an-nasihata kana naseha. Lanjut genep, yasto'u berkilauan atau ngaborelak mencek bahasa orang. Naon an-nuru cahaya fil hujrati di hujroh kamar. Naon cenah? Kabang. Naon kabang? Di kamar hujroh teh. Hujroh lamun di santri masuk disebut nate kobong teh sok sebutna hujroh, bahasa Arab nate ada emang kamar panan hujroh. Lanjut seberat 7, tajri as-safinatu, tajri berlayar. Naon as-safinatu, naon safinah teh parahu. Jadi parahu berlayar parahu. Alal ma'i dina luhureun cai. Nomor 8. Ieu mah bentukna teh pertanyaan. Nomor 8 bentukna teh pertanyaan. Hal tuhibbu, naha anjeun resep as-safaro kana perjalanan atau memangkatan. Bahasa Indonesia maha tuhibbu, apakah kamu suka? Asik. Naon asik? Apakah kamu suka bepergian? Eta contoh-contohna kumaha cenah maksudna, contoh-contohna tangke rek bahas. Al-bahsu pembahasan sok. Ieu eta pembahasan. Arafna tos terang urang sadayana fima dina perkara mado anu tos kalangkung. Maksudna anu tos kalangkung teh anu tos dijelaskeun. Annal jumlatal mufidata kana saestuna jumlah mufidah. Tatarakabu eta tersusun itu naon jumlah mufidah min ajza intina sababaraha bagian. Wahiyanya eta al kalimatu terdiri dari sababaraha kalimah. Wa nuridu jeung ngamaksud urang sadayana an arifa kana yen apal urang sadayana fi hadza darsi di ieu pembelajaran. Wa nuridu jeung ngamaksud urang sadayana bisi kencang teuing anarifa kana yen apal orang sadayana fi hadza darsi di ieu pembelajaran anwa al kalimati macam-macam kalimah.
Panaqulu maka ngucap urang sadayana idza bahasna di mana-mana ngabahas urang sadayana fil jumali dina jumlah-jumlah allati anu ma'ana sartana urang sadayana wajadna tah mangihan urang sadayana annal kalimati kana saestuna kalimat Ibrahim tegasna lapad naon Ibrahim wa Ismail jeung lapad Ismail wal fallaha jeung lapad fallaha alfadun eta lapad tusama anu diaranan biha ku itu lapad saha asyosun jalma maksudna manusia lanjut heula wa annal kalimati alhisana anapun ari kalimat hison tawa wa anna jeung saestuna kalimat kalimat bener alhisona hison wal kito jeung kito kalimat kito lapad kito wasyata jeung lapad ari hison teh tadi naon cenah kuda ari kito teh naon kucing ari asyata teh naon domba apa bukan lumayan tuh bae mufradat namahan kosakata alfadun eta teh lapad sama anu diaranan bihaku itu lapad anwaun minal hayawanat minal hayawani anwaun minal hayawani macam-macam tina hewan jadi hari tadi mah Ibrahim Ismail al-Fallah eta teh lapad-lapad jang saha jang jelema jang manusia lamun misalna hison kito syata eta teh lapad ngaran-ngaran anu diaranan jang naon jang sasa toan hayawan buka deui wa annal qomha jeung saestuna naon qomha teh tadi teh qomha naon aya dina conto qomha teh naon gandum wal fula naon fula aya inget kene kacang naon naon wasyairo naon tah syairo tipung gandum kacang tipung jadi bala-bala kabayang teh dahareun kieu alfadun eta lapad tu sama nu diaranan bihaku itu lapad kira
Anwaun minan nabati nabati lain ricis nabati. Anwaun minan nabati kana waper we wapelo nya geus bung heueuh paruasa. Anwaun minan nabati nu kabayangna teh nabati keju. Anwaun macam-macam minan nabati tina tutumbuhan atawa pepelakan bisa. Tina waper. Anwaun macam-macam minan nabati tina waper. Lain atuh. Deui heula. Wa annal hujrata jeung saestuna lapad hujrah, naon hujrah tadi teh? Kamar. Wasafinata jeung safinah, naon safinah teh? Parahu. Wal ma'a, naon al ma'a teh? Piraku atuh. Alfadun eta lapad biha ieu teh aya kaliwat tu sama tu samaan kuduna teh teh. Tu samaan diaranan biha ku itu lapad anwaun macam-macam minal jamadi, naon jamad teh? Anu apa? Jamad teh benda mati. Benda-benda tapi bendana benda mati. Ya bangsa kamar, parahu, cai, lomari, kamera, mik. Naon deui? Nya apa bendaan we bor tah, benda-benda mati panan. Tadi asup kana jamad. Lanjut deula. Wa anna nasihata jeung saestuna lapad nasihah, nasihatnya nasihat. Wa nuro jeung lapad nur, cahaya. Nur mana nur? Aya kudu caang nur. Wasaparo jeung lapad saparo perjalanan. Alfadun eta lapad tu sama anu diaranan biha ku itu lapad anwaun ukhra. Anwaun macam-macam ukhra nu sejen minal ma'ani tina makna. Jadi makna-makna anu sejen. Nasihat, cahaya, perjalanan, pendidikan. Karena itu makna-makna anu sejen. Di luar benda mati, tapi nya di luar benda mati anu sejen, tapi kaasupna misalna isim keneh tah. Walidzalika jeung ku sabab kitu tu sama diaranan kullu kalimatin setiap kalimat, diaranan setiap kalimat min hadhil kalimati tina kalimat-kalimat anu ieu nu tadi isman diaranan isim tah. Jadi nu tadi anwaun minal hayawanat, terus teh naon ashkhos jelma-jelma, anwaun minan nabat naon deui, terus teh anwaun minal jamad, anwaun ukhra minal ma'ani eta kaasupna kabeh kana isim tadi teh ya. Lanjut heula. Wa kadzalika jeung nya kitu deui kullu kalimatin setiap kalimat yusama anu diaranan itu kalimat yusama anu diaranan biha ku itu kalimat insaha insanun manusa
au hayawanun atawa hewan, au nabatun atawa tutumbuhan, au jamadun tadi naon au jamadun teh benda mati, au ayu syai'in akhar atawa sajabana anu sejen. Lanjut heula. Naudu balik deui urang sadayana lil jumali kana jumlah maksudna marotan saniatan sakali deui marotan saniatan teh. Fanajidu maka menakan orang sadayana annakulla kalimatin kana saestuna setiap kalimat minal kalimati tina kalimah setiap salah sahiji kalimat tina kalimat gitu maksudnya. Rokiba contohna lapad rokiba wa yuda ibu jeung lapad yuda ibu wa yahsudu jeung lapad naon yahsudu wa taqulu jeung lapad taqulu. Tadullu eta nuduhkeun ala husuli fi'lin kana perbuatan fi'il atawa kana kejadian pagawean gitu tah maksudna. Fi zamanin khosin dina waktu tertentu. Fi zamanin dina waktu khosin nu tertentu. Falafdhu makari lapad rokiba masalan contohna. Jadi maksudna mah kieu teh. Masalahna teh kana rokiba. Falafdhu makari jadi kieu mun ek diartikeun buleud mah. Contohna lapad rokiba tah kitu lamun di bahasa urang. Tadi mah kan dibalikeun. Lapad heula rokiba heula terus contoh. Mana ari maksudna mah kitu. Falafdhu makari lapad rokiba masalan contohna. Rokiba contohna teh gitu. Ya dulu eta nuduhkeun ala rukubi kana naon rukub teh kana numpak. Rokiba keneh kanan ala rukubi kana numpak fi zamanil madi tina waktu anu madi geus kaliwat. Berarti rokiba teh fiil naon? Nah. Wa yudaibu jeung lapad yudaibu ya dulu eta nuduhkeun alal muda abati kana ngulin fi zamanil hadiri awil ati fi zamanil hadiri dina waktu ayeuna awil ati atawa waktu nu bakal kasorang. Wahalu majaron jeung saterusna wahalu majaron.
Walidzalika kusabab begitu tusamma diaranan kullu kalimatin setiap kalimat min hada nau'i tina macam-macam anu ieu fi'lan diaranan fi'il rokiba yuda ibu tetep fi'il yahsudu ge fi'il syaitik deui wa yanda ta'ammuli jeung dina nalika merhatikeun amun kurang diperhatikeun gitu jeung dina nalika merhatikeun ta'ammuli jumali merhatikeun jumlah as-salasi anu katilu al-akhirati terakhir maksudna mah kieu lamun ku urang ditingali naon maksudna teh ieu teh wa inda ta'amulil jumali salasil akhirati jeung lamun ku urang ditaluntik kana tilu contoh anu terakhir mana tilu contoh anu terakhir tina misal tadi nu awal tina amsilah nomor sabaraha berarti tilu terakhir teh genep 7 8 itu maksudna najidu mendakan orang sadayana annal kalimati kana saestuna kalimat naon wae kalimatna fi wa ala wa hal fi terus teh naon deui ala jeung hal idza nutiko di mana-mana disebut orang sadayana bikulli minha kana setiap naon kana setiap tina kalimat eta fi misalnya teh ala jeung hal wahdahu hungkul jadi pi hungkul ala hungkul hal hungkul lam yufham tah moal kapaham lahu kana itu lapad maknan kana makna kamilan anu sampurna. Jadi lamun ala di luhur hungkul kamari mah teu jumlah teu mupid teh teu kaharti lamun ala hungkul mah lamun pi hungkul teh kaharti hal hungkul teh kaharti nah wa idza nutiqa maka lamun disebut kurang sadayana bikulli minha dina setiap kalimat anu tadi naon wae tegasna pi ala jeung hal fi jumlatihi dina jumlahna itu lapad doharo maka tah katingali naon maknahu manana itu lapad kamilan kalayan sampurna jadi lamun ditingali mah cenah lamun disebutkeun tina jumlahna mah maksudnya tina jumlahna teh tina nu contoh nu tadi berarti dihijikeun jeung kalimat anu sejen maka kaharti maka dohir naonna katingali naonna maknana ngalal mai luhureun cai ari ala hungkulnya moal kaharti luhureun geus we luhureun naon gitu contohna jadi kan tajri asafinatu alal mai tajri asafinatu alal mai jelas paneta mah dihijikeun jeung kalimah-kalimah sajian aya tajri aya sapinah aya ma cai mana bieu teh watu sama jeung diaranan
kullu kalimatin setiap kalimat min hadhil kalimat jamak tina ieu kalimah-kalimah nu seueur oh can beres min hadhil kalimatis salasi tina ieu kalimat-kalimat anu tilu harfan diarana naon huruf wa kadzalika kusabab kitu jeung kusabab kitu jeung kusabab kitu wa kadzalika jeung nya kitu deui salah kullu kalimatin setiap kalimat allati anu min hadzan nau tina ieu macam jadi kieu saudara-saudara ieu teh Allah pada intina keur ngabahas isim fiil jeung huruf isim nu kumaha contohna fiil anu kumaha contohna huruf oge nu kumaha contona ieu mah sakur contoh nu dijelaskeun di dieu mah kan loba keneh gitu kala tah da sebenarnya namanya aya nu masih keneh kieu we nanya aya nu masih keneh bingung teu isim teh nu kumaha fiil teh nu kumaha huruf teh nu kumaha aya nu masih keneh bingung teh biasana lamun babari ngabedakeun tina harti babari ngabedakeun tapi bisa oge ditingali tina bentuk kalimatna sing bisa ngabedakeunana tinggal tina qawaid tah qawaid kaidah al kalimatu salah satu anwa'in kalimat teh aya 3 macam nu kahiji ismun isim wa fiilun jeung fiil wa harfun jeung huruf al kalimatu kalimat ari kalimat salah satu anwa'in eta aya 3 macam 3 bentuk 3 macam gitu kanabdi fal ismu maka ari isim kullu labdin eta setiap lapad yusama anu diaranan bihi ku itu lapad naon insanun manusia au hayawanun atawa hewan au nabatun atawa tutumbuhan au jamadun atawa benda mati au ayu sayin akhor jeung naon aya sayan akhor teh jeung sajabana nu sejen ari isim mah ngaran ngaran jelema ngaran hewan ngaran tutumbuhan ngaran benda mati cenah kitu lanjut wal fi'lu jeung ari fi'il kullu labdin eta setiap lapad ya dulu anu nuduhkeun ala husuli amalin kana kajadian pagawean fi zamanin khosin tina waktu anu khusus atau anu tangtu
wal harfu jeung ari huruf kullu labdin eta setiap lapad la yadhharu anu teu katingali maknahu maknana itu lapad kamilan kalayan sampurna illa ma'a ghairihi kajaba dihijikeun jeung anu sejen. Illa kajaba ma'a sartana ghairihi anu sejen. Jadi ari huruf mah cenah lapad anu teu katingali maknana anu sampurna kajaba dihijikeun jeung nu sejen. Sok dak apalkeun heula dak. Tanu kaidahna we kaidah. Al kalimatu salah satu anwa'in ismun wa filun wa harfun wal ismu kullu labdin yusama bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'in akhar wal fi'lu kullu labdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin wal harfu kullu labdin la yadharu maknahu kamilan illa ma'a ghairi sok talar heula.
Tos cek orang cek celok. Yanpi Kullu labdin yusama bihi insanun heula atuh. Ala husuli kho jadi kullu labdin can encan eta mah encan Saidan sok fal ismu poek fal ismu poek Ambita sok kullu labdin yusama heula atulah bihi heula dihili-hili nabatun heula sain awayu sain akhor terus ya dulu ala husuli layad haru ma'nahu kamilan kamalin kamilan ila ma'a ghairihi ya besok jadi kieu nama ada waktu nalar besok pas lebat wayahna dicek nu kamarina berarti lamun aya mah kuduna mah nu kamari patokanna teh pikeun bae lah besok berarti besok teh geus kudu katalar acak deui we ada hiji-hiji teuing waktu hiji-hiji pisan maksudnya hiji-hiji gitu dicek waktu lebar matak diacak we ari diacak makan bisi kabagean aya ngarwe jadi ngapalkeun kabeh gitu. Wayahna ngapalkeun da ngapalkeun mah lain jang supaya dicek tapi nya supaya manfaat jang maraneh gitu eta mah rek kacek rek henteu teu ada manfaatna mah jang nu ngapalkeunana teu nya kahartos kusabab waktosna seep ayeuna gentos ku saha pahari matan bina sakitu heula hapuntenna bilih aya kalalepatan boh tina logat atanapi tina
ngahartosan sareng bilih aya ucapan anu teu mantes kaucapkeunana hapuntenna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu a'lam.